urang kumaha geus tilu poe ngajedog di dieu eta teh paingan beki hawu katuh sabab dunungan teh keur ngolah tapapikeun meunangna Wahyu Cakraningrat tilu poe hulang jentul hees teu bisa da digembrong reungit ya nya pasti da di tengah leuweung atuh kaayaan di leuweung kieu aing maaf lah keur mah kitu roba reungit katambah pamajikan salah ngasupkeun obat ka hayang aing teh obat nyamuk hari ieu naon obat naon kalaka obat sakit kepala tolak nyamuk atuh kitu mah tuh obat sakit kepala mong kapaksa dihakan tejangan oge dihakan eta obat sakit kepala nah kalakah jangar kana hulu nya pasti rupa-rupa teh atuh kade ulah keneng ting ke barudak itu euy hege mangga singkil be jadi seni kudu ngerti hiji diri kanu mandiri tembongkeun ciri pribadi yap kumpul euy hege mangga diluli-luli awas walah sepanjang urang ulah kendak kamu buat dunia sia doawan kunaon irung mana jadi gede disireut engang wah atuh lain sia teh dunungan kira-kira na kumaha bakal hasil moal doakeun we doakeun doakeun dah-dahan ya ya kumpul ka sadaya dieu euy siap hege sae ulah gandeng teuing ulah misah paburincai dulu nya maneh geus dahar tilu poe apanan urang deh lain geus dahar oh geus bonge si teh lain mepek belah katuhu lain boge mepek sakapeung mepek maneh heeh dedeh teuing mepek satu eta digarawe babarengan ya be ulah rek aing-aingan alay sahanur kahargaan nyuwati bangsa sorangan nyuwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan da kabangsaan
diuk lan diuk siapa hah Teh Ita. teh ita nyawer Ya. teh ita puncut Terus. alhamdulillah jazakallahu khairan kasiron singka gentosan anu langkung teh ita Angkringan. teh ita angkringan masuk aya ade asri teh Gerengseng. gerengseng bos saha bos mena oh carogena teh ita bos nena bagja nuhun teh ita bos nena jazakallahu khairan kasiron nuhun dah nya Kang Ohang kenang aya bagja naon heula ke diuk geus dahar sia geus atuh di teh ita we dipenclut puncut teh ita masa teh turkin semua pangabaktos diterima naon diuk dunungan belah mana tuh belah tonggo tuh belah tonggo mana tuh itu dekat tingali sok atuh tingali kejauhan sidik sidi ulu eta panon si Ajik we bener kala aya ulu eta banget tapi kapasiksa kitu kunaon bangsat astagfirullahaladzim Mang Ohang kenang nyawer jazakallahu khairan kasiron nuhun Mang Ohang kenang mana nuhun Mang Ohang kenang Acan ti Kang Heru ye. Ti Kang Heru gerengseng. Kang Heru gerengseng bade Kang. Kang Heru gerengseng. Bos Heru gerengseng manajer teh Ade Asrid. Raja Ida naik arus. Tos ngodok tak gening. Tak gening. Mana? Iya tah. Gusti muni gede ya Allah ya Robi. Aya. Menang duit itu bawa ke Ciceno si teh. Naon? Panon si teh bobaran belegug. Gitu sama si Riko aya. Ngahaturkeun semua pangabaktos diterima kan diterima maksudna kumaha si Ajig diterima kan diterima oh mohon naon cenah ongko heueuh sia mah diterima diterima wah halodo ieu mah tadi dordar gelap angin ongko lain masalah cuaca sia diterima lain masalah cuaca sia diterima heuh teu mau payung wing ge tapi da moal hujan moal disarang ku abdi margi sagarupa hal oge ini teh kudu dininggal tina dunya apan aya ning Sri Lungguh dunya lara pati